sing hade jasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae jiblon meureun tobat asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampura deuk maling di bae eta belum ta jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti taya teh tobat cak Gusti Allah ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah astagfirullah Gusti oh nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit menta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyieun sia kabari nyieun salah kuari salah deui bae teu hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana tetas maja
Aduh, barang nyian salah deui ka 3 kali. Gas, indet sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas, aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ya. Indet sia. Eueuh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti, tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Mendak lamun teu kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun, ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahehe melendung deui. Tobat sambal kos gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 anak. Eleh, kotok ngileung-leum. Oh, masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah. Kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah, anu ngahudangkeun Gusti Allah, nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah. Deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya. Nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih, anu maha kuat, anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi, ngaluhuran seluruh hamba. Ulah macam-macam. Allah nu ngaayakeun ti eueuh. Apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya. Eueuh meunang ngeuweuhkeun Gusti Allah. Apa Allah aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya. Nu ngayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina Gusti Allah. Nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya, nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah, nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, numehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusahkeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibad. Aba aya nu lain nang Gusti Allah eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter ge modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat. Sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lagi kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Embungeun jana susah, cak Gusti Allah susah sia susah bae.
Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis tanah teangan seukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari di motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya ayat ya Allah lalakon harta sig hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kaharepna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil Pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh Pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naik yang siapa Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dieu waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nya anak katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak lo ngeuna anak lagi bakal di sidang deui bae sarua bae
namun perjalanan teu beres rugi amat jang pemikiran orang jijah heuhnya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lenser Suarto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji ulah dikira macam-macam ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleg-ingklegan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah masal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggaan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fawqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah
nu turun tina jabatan anak langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan tah wa huwal qahiru fawqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya teu mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page teh mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fawqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jieu atuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah yehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus geus datang encan sia kadinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahruh mah nginum ji aing jadi kos kieu ye geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya mah nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba yuk jeun panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna merendak keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imana hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tadi baratok teh huluna cak 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloonjang teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya
nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 jika kadengena ku urang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngabonceng simba cak anu katuhu ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar
Oh, tebot. Beres. Balik. Ki Haji seserian. Mantap jasa. Ah. Terus, sabar apa ya sampai sapeting. Sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak. Cak nu kencak mah ya catet. Catet atuh geus ku situ mah. Catet. Tapi lamun berangnya ngabonceng Simba, ngabonceng Lampung putih gede adat. Peting natas Isa Gusti, aduh, renganan eta lain mah rom Gusti haram. Nyana nyekelan kacangkeng abdi. Aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh, eta jahenya gede, cenjekna susuna sotobat. Gusti ka Gusti moal deui. Tuh, teu dicatet. Kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat? Geus. Boleh catet. Lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuannya datang ka ngalakukeun can tobat. Ya catat. Masya Allah. Mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah. Dua malaikat. Jadi akhirat buku urang aya dua. Hiji nu belah katu, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tenden di mizan timbangan. Nu kanca tenden di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana? Urang aya di tengah-tengah di dinya. Sedengkeun timbanganna segede dunia. Nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa. Cek urang atuh tah teu kudu gede-gede. Naon eta? Deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah. Buku ditimbang. Amal teh teh katuhu jeung kenca. Cek urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus beureumbaan ka mana ye? Ka mana ye? Ka mana ye? Aduh, puyang urang. Makanya ditonton ku manusia kabeh. Haji Asep, ayo. Timbang teh. Cak Haji aing kumaha ieu lalakon. Koteng. Masih kena oyak-oyakan tah. Jelema ge mah nuluku nu kicep-kicep. Ngenca. Ngenca. Aduh. Cek malaikat ji. Ngenca ieu. Ayo amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna. Waduh, iya sok ngaboncengan Simba. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masyaallah inggis jasa. Wa yursilu alaikum hafadzah. Hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang kapaeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neulekeun urangnya na teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh cek Haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki. Jadi dia lebih gitu, aya kacangan. Nih orang isi nasup kadinya sih ada mentak diuk, ulah kena komo datang make naon karangaran natilam. Nah, hirup orang dititipan dua malaikat, iya malaikat rokib, nu iya ngaranna malaikat atid. Taeta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabe al mautu pae tawafat rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakne ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui tah mah
al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah, malaikat-malaikat anu diwakilkan ku Gusti Allah jang nyabutan roh-roh manusia. Bahasana rusuluna jamak tina rasulun rusul. Numadak al malaikatul muwakkalun, malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan. Berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil. Hiji nyanata ngan anak buah nawah geus teu kaitung layu sudah moal ka itu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya utusan anak pemimpinna hiji malaikat Israil. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh segede piring, segede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka Lauhil Mahfuz, neuleuk deui ka eblekna atau ka dunya. Ka sore-sore neuleuk deui, ka isuk-isuk neuleuk deui. Nu mantak dideuleuh lantaran cek Mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti. Cek Kiai Mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawa luminha hina izin. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh segede piring geus. Deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae. Ya Allah ya Rabbi. Dunia kulluha baina rukbatai malakil maut, dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik. Aju manehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha. Sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu di dinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina. Dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan. Tabeh kitu heula 40 poe eta geus mait berarti tinggal ragagna doang. Tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta. Ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mait tah sebab geus kitu tinggal ragag. Asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah. Sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriak moal kapae abah mah. Kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji.
iya nurang cerita paeh mah Masya Allah. Dan mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa Masya Allah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot. Sering bae geus kajian kumaha ge, kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu. Aya anu kieu babagi bae eta geus harta teh abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah. Asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil. Asupkeun ka kantong. Set. Eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui. Kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang? Boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahiru fauqa ibadih. Nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu. Mentak ulah sok bloon deui urang hirup. Ya Allah ya Rabb. Tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran diri itu dan iya tak cak orang salah tamalakal maut tah bigireun imah nu geus geringat 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut tah ieu teh gering bae can gaplek mah di ditu teh tenang bae ngaplek kakara ieu sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih deuk ka mana sih hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade Masya Allah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha bima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang, jaksa di urang, can waktu nage, hei, iya mah geus waktu nage, lantaran nyogok, itu teu kitu. Nya nama la yusuna ma amarallah. Geus kitu kumaha tah? Pae. Sumaruddu ilallah. Dibalikeun ka Gusti Allah. Allah teh maulahumul haq. Pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihib dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang bebalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak kurang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 tah eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad mah kasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non, sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek naon dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna
kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean lohir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak pasabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngarepan si mbak jang nu handap segitu bae tah hirup mah gitu bae tapi ketika ngarepan bacaan Al-Qur'anul Karim golbu ruh ketika maca sholawat golbu ruh ketika istighfar golbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh orang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati orang dipadu jeung roh sebab di jero aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar terus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start teng ayah bae jahe haji ke mana kasih kupa aja kan nanti kurang gendek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah haji jeung sa sorangan engko lah milu bae oke deh roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka roh mah pancet tadi gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh menang langsung ti Gusti Allah pangeulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cak roh teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cak kawan nafsu. Lah roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun kurang emang Mbak di mana cicinya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh makanya segen pulang. Saya kira tuh udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan dua. Masya Allah mantap. Mantap biasa. Aduh guys luar biasa. Muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah ada nomor HP-nya enggak? Kata terus adlot. Cak rote aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adupun ka ditu na mah atuh aing terus rumah tangga mah henteu atuh tah tuh babari eta mah
ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh geus tobat, aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Eueuh deui tak tobat. Masyaallah, masyaallah. Nah, awak kurang teh dua, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtungna mah ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa nafzul maniun. Tah, ieu teh apan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing melatih bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah, ulang ngridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui. Atuh sia teh ngabejaan ribut cenah. Di hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan. Gede kumaha ge buah tuh aing mah bisa maling. Aing ge teu bisa, aing bisa neuleuh doang ngan teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing saruat bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta na ada dampak deui kebeneran. Ayo lempang cekelah. Ngarang nage buta ngaler ngidul do dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta. Ribut ge nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Je Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleuh pan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa lempang ge aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakalna summaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Ala eling lahul hukmu, hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh heula. Jaksa mana jaksa? Pengacara ada sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum, hakim teh, jaksa teh, pengacara teh, termasuk polisi nu sok bawaanana, termasuk pemerintah anu ngaabsahkeun jeung ngawenangkeunana, dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia? Anal Malik cek Gusti Allah. Ai raja kuari. Ayo siap. Sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah nu rangda mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teh coba eta. Lurah ka mah tuh.
dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Cak Gusti Allah eling awas ingat lahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dekumbah engke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak tete jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan. Engke mah dikulub gadinya krebek kuari dasi ambay-ambaya. Kuari sapatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa. Istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimitin putih ketak anu hideung los. Engke sia rasakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum. Moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafadoh nu nulis mayal pizu min qauli illa ladaihi raqibun atid. Ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid. Geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul Sibin Gusti Allah nupang gancang-gancang nang hisab. Gas mal bisa ojah urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.